naon zaman ayeuna loba anu poho agama ceuli lalaki di bolongan dua make anting anu mana kitu oge gadis remaja make baju ditembong ke dada hari bujal ka mana-mana siga bulan anu samagaha anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan ari sirah ditiungan handapna di barugaan sugan teh eta teh ketan kalapan teu diparut sugan teh masih parawan si horeng mah geus rarayu sugan teh eta teh batok si horeng geuningan taneuh sugan teh eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh baju ditembong ke dada ari bujal ka mana-mana siga bulan anu samagaha anu paling sadis pisan niru gaya pasantrenan ari sirah ditiungan handapna di barugaan sugan teh eta teh ketan kalapan teu diparut sugan teh masih parawan si horeng mah geus rarayun sugan teh eta teh batok si horeng geuningan taneuh sugan teh eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh sugan teh eta teh ketan kalapan teu diparut sugan teh masih parawan si horeng mah geus rarayu sugan teh eta teh batok si horeng geuningan taneuh sugan teh eta teh montok si horeng mah geuningan reuneuh Kayak awewe kan gelis panjang coba eta irungna maju Belah mana kan?
nepi sieun kena pentung loba lalaki kaedanan nepi ka burung alus basana loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ujung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena Gelis neng kokongnya itu aya we gelis mah ya kan ajak kawe manehna mah geuning sok nyindrakeun hati lalaki jadi pan kudu make artos manehna mah kan maklum aya awe gelis mah kudu kitu kan mereka deketan lagi urang hararese kuda Kang alus basana loba lalaki kagoda nepi ka beak harta ujung bandana neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena neng kokom si kembang warung gelisna kabina-bina neng kokom awewe zaman ayeuna loba lalaki anu raraheut hatena loba lalaki anu raraheut hatena lain jadi kasih eta saya tahu kapan tempurun urang-urang betul sana paling modalan Bebe, ari masalah cinta mah poek bebas aja. Da eta mah masalah hati, moal bisa diganggu bukan. Itunya moal bisa lantaran kieu. Nyaku maha uwi. Wontong ngilu-ngilu pusing. Nyaku maha uwi. Kabok uwi. Nyaku maha dewek ontong lo baca capek Nyaku maha dewek isi genggerong soe kajeun dewirna jeding persis pisan kue odane kajeun irungna pesek sigah hulu ombet kajeun lempangna jengkeh lamosuku si gajah teh kajeun pipina temu si gabalon arek betu soal cinta
soe kajen dewirna jeding persis pisan kue orane kajen irungna pesek singgah dulu oke kajen lempang najengke lama suku si gajah kajen bikin ketemu si gabalon arek betu soal cinta kuring merasa soal asmara mantap coba-coba rek dipaksa-paksa nyaku maha uwe montong ngilu-ngilu pesing nyaku maha uwe kaboko kuing nyaku maha dewek montong lo baca capek nyaku maha dewek isi gang gerong soe nah no kasih teh anak we hirup teh kena tete sekali deui tete sakali kuing tetap kuing sakali deui hidup kuing Kieu nya Kang nasib jalma susah teh saborona teh babaturan dulur oge embung maturan Kang ka jalma susah mah Rasa dirarasa hirup susah jadi jalma henteu boga babaturan oge ngajauhan duduluran embung ngawawuhan hirup susah jadi jalma henteu boga pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja hirup di dunia ukur sementara kudu sabar jedai ikhtiar ulah bohong ngadoakan nu kawasa insya Allah hirup oge jadi berkah duh tersangka kira sana hirup jadi jalma susah dipandang sebelah mata nasib jalema eueuh nu nyaho nu tadina senang jadi lara nu tadina susah jadi bagja pageto sugan pageto nasib jalema eueuh nu nyaho
senang jadi lara, nu tadina susah jadi bagja. Hirup di dunia ukur sementara, kudu sabar jeung daek ikhtiar. Ulah pohong doakan nu kawasa, insya Allah hirup oge jadi berkah. Esok masih nyuksruk, datang berang masih ngadapan. Cita-cita jadi jalma benghar, tuh di mana atuh mimitina.